betapa muliana santri. Ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan. Di mana coba kemuliaan santri hebatna? Lamun ente neuleuh make mata ieu doang, sapira santri? Lah, tah kos bebek, tah kos kitu mah. Sapira santri, tapi deuleuh make mata ieu. Percis kos wali. Perjalanan wali di santri. Emang kumaha? Nyana di imah berangkat ke pondok pesantren, ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun bapa jeung emak, ninggalkeun dulur, ninggalkeun rekan, ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur. Sasalaman abdi malah deuk pesantren we cicing di pondok pesantren, melesat dana ti imah, ninggalkeun indung bapa, kampung halaman, tempat kelahiran, babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep, tapi nyana deuk ka Allah cicing di pondok pesantren. Tanya, naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah? Boro-boronya na kiai gitu bukan ijazah. Naon atuh? Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Kanjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintu labun. Kula dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung na ngazakat dipisah-pisah. Onta nu ieu 20, nu ieu 10, nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat-ngazakat. Lantaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20, ke nu kandang nu itu 10, kandang itu sabaraha. Henteu dihijikeun lain kitu bogana sabaraha hijikeun kabeh mun aya 40 wajib zakat. Manautoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran falahu ajruha jelas bakal diganjar. Jelema nu nahan zakat, bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintahnya na kudu nyokot secara paksa. Bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmahakan wajib min azmati rabbina. Dina kepemerintahan khalifah ieu kudu dilakukan seperti kieu. Di urang mah nu utar atur soal zakat, urang mah soal paharaman bae. Yane pajak mau dikeraskeun gobe kudu mayar. Adapun zakat mah nu ngurusan sakalina aya nu ngurusan zakat fitrah pengembalianana. Teu jelas jang nyana jeung nyararana bae. Fakir miskin mangan zakat jadi umpan hungkul. Teu dikenakeun ka fakir miskin, ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumah. Eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak-ngatik urusan-urusan tentang zakat di antarana nyana teu berdaya. Engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba. Nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha. La yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah. Teu meunang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor reged. Teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Al-mana al-ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khudunaiku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat al-mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa liman manaha saking ongkang nyegah yang manha ing zakat. Amun teraikeun ngazakat meunang dicokot. Zakat naon bae ge ku kakawasaan imam maka imam meunang maksa nyokot. Sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo. Zaid boga hutang ka Ki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu hendeuk mayar.
kemudian tanggal hiji derek mayar baik tagih ternyata derek mayar cokot naon wae menang misalnya dirinya aya televisi cokot motor cokot ayu masih kene aya mah ternyata kurang kene pamajikan anak cokot aduh tuh kobul bae nya nama geus teu beres mah giliran salah kobul wa zamut tabakun alaih lan utawi iki kaulikum mutabak alaih nawahal maliku magalamun nganiatan haing zakatul mawasyu sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebay imam laha gaduhe zakat sakotaan hul wujub magalogoran saking malik apa kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutiba lahul ajrulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur menang ganjaran serta keberkahan wa illam yadba ikhtiaran lan sarajan orang ngawekeun ya malika ing zakat jalawan ikhtiar milih-milih akhadha halima min qahran ajadhu lan ngalep ing zakat zaba imam min saking malika lawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha hasarwajin lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat zaba imam saking malik kalawan baksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bawa saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam tawi niat imam iku kang nyukupi an niatihi saking niat ya malik niatna imam cukup bae terhadap niat malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing malik apa ganjaran nu bogana tedaekeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam jadi bae cuman ganjaran mente lantaran teu aya karidhoan at-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'hu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pesantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaishi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata gampang tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi urang lamun carita zohir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeule kadeng aing nyaho jasa kadeule sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideleuk ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideleuk ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh panan urangan
luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing jauh kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab ceuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayo gerage suara manuk nang aing suara nage menang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe nah maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung we hese. Mentara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan keluar kabeh horenganan ma'ahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah
ay akal nusaha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah. Ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah. Kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah. Peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah, disehatkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah, isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah, anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah. Berarti mutlak nu Allah kuari teh urang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah. Waduh kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang teu teu kumaha sia bae tah mah Helanan hese tah nek gaji hakikat teh hese sebab urang mah di syariat ge can anggeus eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago dipencit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok eueuh aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai oh ku kiai dipencit aju bebeja ka kiai pencit kotok abdullah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang dia ku janu Allah jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku benar menang dua poe mbeki ai dipencit mbeki ai dipencit wow pesta jada jeung santri wow nyate segala rupa kiai leugit embe manggening be Garut waduh embe Wana Raja geus tulak cangkeng kiai saha ieu nu maling embe aing saha anu laporan saha santri wah panggil santri siap mencit embe mama ulah sok di aku mama eta teh nu Allah ulah teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah lah pokona mah teh di aku kukula ge pencit bae aku kaya aing mah tu nu Allah ge ulah gede-gede teuing we sadar kiai aing salah ngadidik ka murid teh teu meunang salah ngadidik hakikat teu meunang di bawah syariat waya syariat bae tungtungna pada takos gitu acak-acakan ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anakna dipencit jeuh teh eta waya syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan ke lamun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaranna dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat. Jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau mau asup ka jeung kumaha ge. Ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas. Kuari naik, kuari SMP dibere pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Yey. Budak SD geus nyor good afternoon say. Waduh. Kabletun I love you pan budak SD teu pantes disebut I love you. Ya Allah, ya Rabbi eta lawan teh teu akur teh kos kitu teh eta. SD mah SD bae ini Budi. Ini Kakak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Kolot Budi. Tah eta pas urang gadege keur hayang seuri ongko. Ja keur aing mah baheula keur SD ja teu kitu.
atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres. Kali-kali ada hiji kali hiji 2 kali 2 terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji 2 terus. Jadi kayak kurang dihafalkeun. Terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas 1, buku kelas 3 ke kelas 2. Kuari mah teu bisa. Kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi. Geus pohara jasa. Geus dek dididik pinter kumaha tuh? Ja pinter ge imah kuari mah pinter-minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae. Naik di golongan thariqah bae. Naik ke hakikat bae. Nu mantap urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat. Jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang. Ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat. Contona lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah, urusan rizki, urusan Allah. Geus urang lamun milu utar atur urusan rizki, misalna urang tani, misalna urang dagang, jelema pang goblok-goblokna. Jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok. Teu percaya ka Gusti Allah. Jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan jadi pemerintahan. Eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodos ya. Jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol. Jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung boga ruko. Kiai ulah diajian teh mah kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kanu ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah dek ibadah ka Gusti Allah aju nyaramahan batur puguhnya na ge caramahan keuneun. Tapi nyaramahan ka batur percis tabakos lilin ayeuna dibeulem batur kacaangan. Kan goblok eta jelema nu kos kitu teh. Tolol eta jelema kos kitu. Oplok eta jelema. Pancagian eta mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat. Balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak. Ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli aya hese mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama makom mantak ieu nu diajina teh naon kuari tah eta tah kos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Watu heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Boh. Anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah. Aduh, ieu mah hakikat mikung teh pokos kitu. Aduh, tadi sabakom. Dia urang keur carita makom syariat, keur makom tarekat. Ieu mah keur makom teh makom hakikat. Lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji. Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu. Perintahan Raja Namrud. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nyukupan ka kaula Gusti Allah. Anu puang bagus-bagus dah jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Jol malaikat Jibril. Ibrahim, maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu. Ala kahajatun? Ayo cepet. Boga apa kabutuhan teh dilaporkeun ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeutan aing cek balik jadi peralamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah geus nyahoeun bahwa aing dek dibeulem cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain
waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu kurawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu ke hansip kita ngada ngabengang naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat taju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Shu'aib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina wah nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saong geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh eukeureuneun kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah riweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasahaja lain ku mata kadeuleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu deuleu babarengan misalnya jeung Haji Habib Rojak atuh beuki poek kual kadala iya mah kadala laku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake ka cintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastunar ya ahli umkusu cicing maneh di dieu ini anastunnal kaula leuleuh cahaya pamajikanana geus teu bisa ngomong kumaha pan ieu abdi dibabawa teu bisa teu kadeuleu pamajikan teu kadeuleu buntelan teu kadeuleu segala rupa geus teu ngurusan nanaon golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul narabas lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata didinya teh aya batut moal karasa batu kaliek andai kata didinya teh aya orai moal karasa orai diliek andai kata didinya teh aya jurang moal karasa lantaran ieu nyambung hakikat galbu Kangjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina hiber Kangjeng Nabi Musa ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek dikira datang beuh komo ka Gunung Santri bisa turun deui urang dekat sumur 7 bareng yang Haji Pudoli moal datang sebab naon kakarak datang ke pertengahan di SMS acara direngkas betung terjadi naon eta berat ka acara berat ka dunia berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah anu ka berat tanu mantak ieu deuk guru hakikat hese teh melalui tarekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina andai katanya keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta maneh teh keur magahan ngaji di yayasan belum yayasanana sia teh keur jeung santri teh ngawurukan atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah tinggalkeun santri pan berat eta kos kitu
nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana kiai anu syaratna kumaha norekat lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi kan cabok sama kiai kos itu manya torekat urusanna jeung sapi manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram mending diabing teh guru torekat kos gitu mah bebeskeun habek ka sumur 7 hubungan anak torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik acak-acang sat hiber ka ditu urang lamun dek hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun wow cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan tuh mah hese eta kos kitu tuh urang mah berat ku eta. Nah, ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya. Urang teh maca shalawat nu kadeuleu Allah, maca zikir nu kadeuleu Allah. Urang salat nu kadeuleu Allah, silaturahim nu kadeuleu Allah. Urang ngariung nu kadeuleu Allah. Urang ngaji nu kadeuleu Allah. Sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali kemudian terus ka Sayyidina Husain terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq terus ka dieuna ka Hasan Basri terus kabelah dina ka para wali-wali sanga bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu naon anu mantak lamun urang kuari endeu ka Allah kuari merenung saeutik awak coba atuh jasia teh horengan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasia teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu baheula heuh kae kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan eta kaji hakikat teh hese ge keheulanan kitu baheulan bisa jadi marikung ya murid dia hese lah batak bari hiburan bae mah bari hiburan lain bantrak-bantrak we mah kumaha kitu ngan supaya kaharti tah kade atuh aya Allahan mah sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ja Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae kumaha kahayang urang ye Gusti Allah teh pangeran na awak sia teh horeng dideleukeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cak Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya nah kuari aing deuk nanya ka sia awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin kuari keur usim cincin cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteundeun berarti kan nu mantak diteundeun geus sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu daci kos kitu mah ngaranna nitip tamat bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu leulempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu leulempangan di jero cincin kau bolon sia bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya eutikeun cincin menta cincin sia mah gajauhan ka Gusti Allah
eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru tarekat mah jak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajeun teh ngaran tarekat beda-beda misalnya tarekat Tijaniyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tarekat Utsmaniyah Ghazaliyah intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah sok dakur bae kuari naon nu dipake ka resep Gusti nu dipake ka resep motor bikin jual bayinya melingu anyar iya keur carita ente osok ngomong mana sih guru torekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guru lah siana siap ente ketika guru torekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru torekat sepanjang masa aya bae Jelau anal mukmin ala kullati jabalin. Andai kata seorang mukmin di luhur gunung, di puncak gunung, laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu. Niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna. Guru amil diayakeun, guru alfiah diayakeun, guru mantek diayakeun, guru tafsir diayakeun. Ente endek norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu. Endek siap ente secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna kalah kiai ulah sok aju kitu ceukna tuh kan sia endek ente lamun endek atuh guruna aya coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur gunung Cermai setahun 2 tahun torojol we kan susah dipidayatullah norojol sorangan mere ilmu lantaran nyaan endekna ai urang endek mah ge aya guruna masyaallah teh nyaho ungkuk ini mah Habib Rojak ini guru tarekat jagana iya mana mobil yang ada gini nama saya katanya udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja pan belum sama Habib ji ulah sambarangan aya bae guru tarekat wah pokoknya kajian orang boro-boro cicing di nurame, cicing di luhur gunung, endek datang pasti. Dia guru tarekat banyak nama hihiberan atuh. Emang cara orang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun, emang gitu. Ya, kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh ai guru tarekat batu dari gitu emang ku bagus gerak heula bae ka ditu engke ge datang ka ditu atuh nya mah teh kudu dipapageun naik naon kumaha nyana teh mah urusan nyana lantaran ieu dunia di mata ahli thariqah ahli hakikat tuh geus jadi leutik sebab geus dibere ilmu toy ka Mekah salengkah ya atuh komo di dieu ka Banten ya teh mah setengah lengkah tah tuh setengah napas geus datang ka Banten nah iya endek apa ente endek cina kiai siapa boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan asa ngabesan bepere tuh kan boro-boro endek norekat betapa muliana santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tah kos bebek tah kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang gua nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapak jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur sasalaman abdi malah dek pesantren wecek cicing di pondok pesantren melesat dana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cet cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya na kiai da gitu bukan ijazah naon atuh Allah awalan deuk jadi wali nyantri heula
mantap teu bisa dek jadi wali kudu cicing di universitas. Moal bisa sekolah segala moal bisa jauh sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna naro cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danau hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saat nyaho jalan kaler kidul mana tengah peting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil didieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus ginum cai eta Haji Podolinya mandi yang nginum didinya. Eta kan urang lamun ngadengar riwayat gitu eta awal perjalanan eta kan. Wah, urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya. Nu mantak neangan sejarahna ieu si cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastunaro. Geus aya di lembah eta, di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene. Diketik cai na hiji tamah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum cai na kuari kajeun ku herang na luar biasa jeungeunah luar biasa kami didinya marandi aju ngala wudu ai mandi jeung wuduna manghansak kitu popotoanana nu kebal. Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP. Leungit. Pohara jasa masyaallah. Nah iyalah. Ngan kitu karana sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama si keneh menyatu teh jeung pamajikan. Masih kena dedehnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ke arah Yordan ke arah eta naon karang-karang Palestina tidinya aya ini anastunaro kakarak eta teh keur meujeuhna karab keur meujeuhna baik keur meujeuhna tepuguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed tetep bae kudu masyarakat heula contoh Kangjeng Nabi Ibrahim contoh Kangjeng Nabi Musa katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karab Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhurna keyakinan ketika dek dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karab buat baik. Tidinya kakarak timbul keyakinan. Atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin-solihin acan. Ganti bae ngaranna Haji Solihin. Kudu puasa. Kudu keur masakot, hayang nempo keyakinan seseorang. Kudu keur dicarekan ku pamajikan mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing carekan aing ieu lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna teu nyaho sabarna pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus pan ngusapan ge kaburu nyaho-nyaho ieu nu hayang eta kan moal beres sama kos itu mah. Tapi ketika pemajikan nyarekan anu urang tadarru ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hidup aja sebatang kara pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan jieu teh kos kitu. Nah, mantak cek abah teh mah. Assalamualaikum salam jasi ya. Aya naon ieu kula laporan ieu ka abah naon. Majikan kula ieu galak jasa bagus.
jiban bagus pokoknya moga pemajikan galak eta geus resep maju cak abah teh kos kitu ji kiai buku di bebeja ge maksudna diganti ulah hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun maju coba sia kajen kumaha ge sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae ai kitu mah pemajikan galak pugu tuh boga beas hees bae ngejadog bae tuh kan itu mencari nya jadi salah kitu mencari pan sia gara-gara pemajikan galak pan mencari bener henteu oh sih ngan kitu ge mencari ge kapaksa itu kayaknya ibadah urang lamun pemajikan happy bae kan dikekepan bae kurang tapi lamun nya ngejebris tual bae enggak saya mending ka Allah bae tahajud urang Allah malaikat ge nyahuan no berarti sia mah tahajud teh kudu dicarikan pemajikan seperti kos gitu secara zahir mah tapi aya rahasia Allah tak eueuh jelema anu jadi wali keresep ka pamajikan resep ka anak resep ka dunia resep ka macam-macam moal aya nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin babarengan jeung pakaian babarengan jeung mio Allah kahalangan ku eta masih keneh panjang keneh wallahu alam bissawab tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut bage irsalul masal artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra hayang buruhan sama sekali sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kagungan sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kamuliaan oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran nya guru orang SD minta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat urang ngaguru ke SMP minta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae urang kuliah minta bayaran teu bagus geus nu bagus sama jang akhirat maksudna kuari lumpat ka pondok pesantren mudirun modern orang asup ka sanawiyah minta bayaran berarti teu bagus jang akhirat aliyah minta bayaran teu bagus berarti jang akhirat kak uin nya universitas YIN minta bayaran teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang iba keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan nyampaikeun titik eta tugas rasul nah kuari urang ngundang kiai-kiaina eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia mung nuduhkeun nya nyaho aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul
dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio, hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Ya sepeta gedang hepe atuh pasti ku batuh atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lumantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasulillal balagh. Teu aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh. Timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan, kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para rasul. Ari balag-balag teh naon? Balag teh isolul makna fi nafsi, nyampaikeun makna ka jero hate. Biasa ni suratil abdi make bahasa anu rapi, yakni make dalil. Bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah. Bejakeun Muhammad. Lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah, ya bahwa Allah teh khalik, naon dalilna bahwa pangeran teh Allah. Bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana. Dadamelanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna. Bejakeun tugas Rasul nyampaikeun eta. Bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema anu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran. Bejakeun aing mere syariat Islam hiji, ieu teh kudu syahadat 2, salat 3, puasa 4, zakat 5, munggah haji. Bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Rukun iman aya 6 bejakeun, Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun. Tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna. Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah, dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr, perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama. Sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra, aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah, deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman. Dilanjutkan hanet ku tabiin, terus dilanjutkan ku atba tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng, dakwahnya nama ke pakaian necis, dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah, dakwahnya na ka unggal kota, dakwahnya na ka unggal kampung. Wah, make tarif, pakai tarif ya teh DP 2 juta
DP dakwah 2 juta. Motor ge kuaringan 500 DP. Dakwah 2 juta. Mahalan dakwah ya. Ijeng motor, bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan. Tah, ieu mah geus make DP. Pulang kudu 15 juta, aya nu 20 juta. Masya Allah, minimal 5 juta. Tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama kahareupna. Kieu lah kehancuran agama teh. Lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag. Mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah. Lamun maneh dikersakeun jadi kiai, aju ngaji ka unggal majelis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah, titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji. Mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna. Mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu. Eta pohara jasa. Kunaon eta? Lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede, teh manis. Beres teh manis, kopi. Beres susu. Rokok dan lain sebagainya. Riweuh teh lain deuk dakwah tah mah kos kitu. Mawa sorangan mun beuki kopi, mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan. Mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula. Tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Endeu kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun ieu irsalul masal. Terus selanjutnya insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu. Saudi Arabia pangheulana hancur, kemudian disagedengan eta geus 57 negara, tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir, sekalipun secara politis menang, tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana, sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara, ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu ceureuh. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan. Kiai jeung kiai silih omongkeun, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, tinggal Amerika Yahudi yang serikeun. Mantep jasa, geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae. Dibaca, didengungkeun, tapi persatuanana henteu aya. Ketika orang nyaritakeun persatuan, inget ka Gus Dur, bersatu dalam kelompok apa? Bersatu dalam organisasi apa? Bersatu dalam wadah apa? Urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu, tapi dikondisikeun henteu. Di mana urang deuk bersatuna tuh? Lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji di satu wadah, mantep. Tak kuduna mah kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya saya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu mah Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nusok di talian ieu na. Di kaluar. Jauh.
au ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya ki di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah ieu lah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh negara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka Allah tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun nu gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri gas cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya diurang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegelaan kuari sababaraha kali almarhum ngomong ka situ emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema geura kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siem kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye ngaminan aing ijazah ge teu boga sia kunaon rindu hayang rarapi insyaallah hese jasa ngailah ma'alar rasuli illal teu aya rasul kecuali nyampaikeun risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahueun kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahueun mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah sing hade jasa lantaran anu disampaikan jeung anu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurmiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya mah eta waduh berat jasa nama kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku Assalamualaikum waalaikumsalam wa sia
mah batur di barere wiridan kula minta wiridan kagak siapa geus wiridan hes asal tas isa hes pan kaing SD deui sakeuna teh sabulan batur minta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya geus pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal tas isa hes bareng geus nista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hes doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu HS nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS ge geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus guys ya naon kadang-kadang nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eureun subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawal kidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma alar rasul illal bala Innallah qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabith wat thayyib teu akur khabith jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ke Australia datang ke Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok ke ahli-ahli Pasar Kemis ke ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dia haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bantet jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cekang yang Nabi inamil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya mangpaatna
abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala Kangjeng Rasul, in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw shadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pake jihad fisabilillah, pake sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be, atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge teh mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro manfaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haraman mentak sampaikeun Muhammad la yastawil khabithu wat thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu. Khabith ruhani teh bodoh. Khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabith ruhani, hasud khabith ruhani, takabur khabith ruhani. Kaya tah khabith teh aya khabith jasmani, aya khabith ruhani. Toib sarua bae, aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Kuari teu akur anu khabith baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh lantaran sutra. Atau anu ilahar baiklah 1,5 juta atau 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama anu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit, boringgak bulu mun urang nyaho.
Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabriknya na pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kada dengekeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aju urang mamawa tai kotok. Di luhur di kieu-kieu. Oh, sia teh najis. Dipaksa kurang di gitu-gitu. Ayo. Dikenakeun kurang ka baju jas tang. Goblok sia tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Lamun jelema sugih doang geus marah aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah orang kajen kukumah ge ieu khobis jismani. Tapi ketika dar didatangan khobis ruhani ngobrol orang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah gimana soal pilgub gimana ya biasa-biasa dah hasilnya bagaimana itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya termasuk kiai anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, orang kemarin ngadukung Atut mood. Emang kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut hehehean huhehehe pasang ku sia otak khobis ruhani tah beres ya da ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae wari ngecek kiai bae lain bae kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun macana santri ya 50 mah alhamdulillah lah cek teh insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai teh kadang ikut cili ngegeleger mantep kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kiai kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ekstasi haram mun kiai make ekstasi tolol haram tah mongkos kitu mah teger keneh tah kiai ngaharamkeun teger keneh tah kiai ngaharamkeun cek baik ya kuari boga motor tanda ente lah teh kudu cek ente boga motor lah ya sok dijemput ente ieu kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sabaraha emang kreditna ya DP na ngan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge cek kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta khobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub assalamualaikum lurah datang ka dinya salam
Urang teh pandainya rek milih pemimpin gubernur. Oh muhunnya, muhun. Aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah. Istighosah. Rin ro. Je bener oge nya atuh aju kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti atut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayareun 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun dek gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oge eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai nek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae yang penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys teu naon dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram diberi ekstasi haram diberi gitu BK haram diberi riait haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari atut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadenge ge teu meunang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia ge tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mata mah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti beuting kuari leungit gara-gara istighosah rin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta hobis ruhani asup ka jero awakna geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuna terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah hobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngita ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan tul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun kabita walau
ajabaka kasatul hobis mah hobis bae depositokeun ku sia di bank ngeundahan ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya hobis ruhani di jerona naudzubillah min zalik wa min zalik ieu hobis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon gitu ngaranna sun silek lah orang Amerika iya aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu aja tah geus beres selesai seseh garing pakai deui tapi hobis ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mantak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas taipodol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikeun hobis ruhani tah mah nu kos kitu cenah geus dibangunkeun ka pondok ulah ka deuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur hobis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyulusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya hobisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ieu boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jangan luhurkeun agama paeh surga kuari tibalik agama jang dunia yuk urang maca sholawat nabi baca sholawat istighosah agisuni dan lain sebagainya urang istighosahan panggil kiai panggil ustad panggil santri dibiayaan beristighosah ibadah tata istighosah jang atut istighosah jang WH istighosah jang lurah istighosah jang partai geura modal marakas ya kahartin teu supaya ngerti ya aing ye aing teu keras ya teu ngerti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah tah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat surga aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan-kemudahan jabatan aing jang agama surga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditandatangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing surga eta
eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jangan langsungkeun jahna jangan langsungkeun malna neraka. Masyaallah mantap inggis muringkak bulu jakulang muringkak bulu kok teu bisa maca kadinya-dinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana kula tidinya di Jati cenah teh kenapa itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah kumaha atuh aya ditarima bae atuh teh kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit teh aya 15 juta mah Skupi mana teh kabayang gunya aya geus teu masalah tuh itu mah doana bae teh nya mun ke bapak ka dieu ke isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh